Urang kawitan wae naon si arti tina pakeman basa teh. Nah, pakeman basa teh bisa disebut oge idiom. Asalna teh tina bahasa Yunani ieu teh. Nyaeta idios anu ngandung harti khas, mandiri, atanapi khusus, atanapi pribadi. Jadi mandiri, khusus, pribadi gitu asal kata nate ti Yunani gitu. Dina bahasa Sunda pakeman basa teh nyaeta pok-pokan maneh anu ngandung harti siloka. Henteu sacerewe lerana gitunya. Henteu sacerewe lena eta omongan dilarapkeun ka jelema ngan kecap-kecap henteu dicokot tina ngaran babagian awak atanapi paropolah atanapi pasipatan jelema bae. Tapi aya tina ngaran barang salian ti jelema seperti ngaran sasatoan atawa tatangkalan anu diwangun omongan geusan ngendalkeun kereteg hate atawa pikiran kanulian. Jadi pakeman basa ieu teh nyaeta pok-pokan anu maneh tuh bisa diartikan tetap gitu. Anu ngandung harti siloka. Siloka tuh filosofi bahasa Sunda yang mengandung harti, itu namanya siloka gitu nya. Ngartosnya sadayana mungkin pamita ngartosna bisa tanyakeun ka Pak Aldi langsung atanapi tiasa milarian kana sumber lain di Google, ti buku, ti YouTube sareng sajabana gitunya. Intina eta panginten. Ena lajeng. Nah, dina pakeman basa teh aya rupi-rupi anu kaasup kana pakeman basa. Nah, anu kahiji aya paribasa, terus anu kadua aya babasan, anu katilu aya candraan, terus anu kaopat aya uga, anu kalima rarakitan, rakitan lantip, anu kagenep caturangga, anu katujuh candra sangkala, jeung anu kadalapan nyaeta repok. Nah, mung dina minggu ayeuna, dina poe ayeuna Bapak arek ngabahas hungkul hiji nyaeta paribasa gitunya. Kumargi ieu materi paribasa oge kacida lobana, kacida seueurna. Janten upami di bahasa Dayana moal nyangkem waktosna gitu. Jadi kur hiji hungkul nu dibahas nyaeta paribasa atanapi paribasa. Nah, naon si aing ngaran paribasa teh? Ai paribasa teh nyaeta babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup. Ngawangun omongan atanapi runtuyan kalimah anu geus puguh euteup seureuna atanapi sistematika. Geus puguh sarupanana, geus tangtu pok-pokanana gitunya. Nah, ngartinya barudak. Jadi lamun dina bahasa Indonesia mah disebut oge paribahasa ieu teh. Ai di bahasa Sunda mah disebutna paribasa gitu. Nah, jadi kabagi tilunya ayeuna urang bahas hiji-hiji ya. Anu kahiji nyaeta paribasa wawaran luang. Nah, paribasa wawaran luang ieu eusina ngabrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masyarakat sarta mangrupa bahan babandingan pikeun laku lampah urang gitu. Nah, ngebrehkeun tuh apa artinya melihatkan, memperlihatkan pengalaman anu geus lumrah tuh yang sudah biasa dilakonan, yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat gitu. Nah, contoh tina paribasa wawaran luang teh nu kahiji aya uyah mah tara TS kaluhur. Nah, bahasa ini biasanya diucapkan oleh orang-orang Sunda dulu, oleh orang tua kita, kakek kita, uyut kita, beo kita, jangkawareng, ujul gudeg-gudeg sareng sajabana ka ditu. Nah, bahasa ieu jarang sekali sama kita didengar pada zaman sekarang. Jarang sekali orang yang mengucapkan paribahasa ataupun bahasa-bahasa yang memang kita tidak mengerti dan tidak mendengar bahasa-bahasa seperti itu gitu. Nu kahiji aya uyah mah tara TS kaluhur. Nah, ini tuh bahasa siloka, bahasa yang digunakan oleh orang tua kita dulu gitu, yang mengandung makna dan arti yang sangat dalam sekali kalau kita pelajari dan maknai. Nah, artina naon?
Nah hartina teh tabiat atanapi sifat nu jadi anak tara jauh beda jeung tabiat sifat kolotna. Nah kalau dalam bahasa Indonesia ada juga peribahasa yang sama seperti ini artinya. Apa itu paribahasanya? Paribahasana nyaeta buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Nah ini paribahasa di Sunda juga ada seperti ini, yaitu uyah tara lees tara tees kaluhur gitu. Jadi sifat bapak, sifat orang tua, sifat mamah, sifat ayah bunda, nah itu bakal turun temurun kepada anaknya. Begitupun sifat anak tidak akan jauh dari orang tuanya gitu. Ngerti ya? Anu kahiji tah contoh tina paribahasa warangan luang. Anu kadua aya uncal tara ridueun ku tanduk. Hartina boga ilmu pangawaruh mah moal hese mawana. Jadi ini paribahasa Sunda yang mengandung arti luas ini. Ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kalau kita punya ilmu tidak berat dibawa-bawa kemana gitu. Jadi ketika kita mencari ilmu apa saja, mencari ilmu tentang apa saja, maka ilmu itu tidak akan berat dibawa ataupun dibawa sama kita kalau ilmu itu sudah ada dalam diri kita gitu. Jadi intinya dalam paribahasa ini mengandung makna, mengandung pelajaran yang harus kita ambil gitu. Anu katilu nyaeta paribahasa wawaran luang. Naon ari paribahasa wawaran luang teh? Anu katilu nyaeta hade ku omong goreng ku omong-omong. Tah, hade ku omong goreng ku omong. Ieu paribahasa nu sok diucapkeun ku kolot urang sadayana. Ieu. Hartina nyaeta nyang hareupan masalah rek hade rek goreng kudu dibadamikeun. Jadi lamun kalau kita punya masalah dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kehidupan, maka baiknya harus dimusyawarahkan, dibadamikeun gitu. Jadi dari peribahasa ini mengandung arti atau makna yang memang baik sekali buat dijadikan sebuah paribahasa ketika kita berdebat, ketika kita hidup di lingkungan tataran Sunda gitu. Anu kadua aya paribahasa panyaram lampah salah. Nah, panyaram lampah salah tuh eusina panyaram sangkan ulah migawe pagawean anu mantak rugi boh keur diri sorangan boh keur batur. Contohna naon? Ulah unggut kalinduan, ulah gedag keanginan, hartina ulah sieun kudu gede kawani. Ulah sieun ini jangan takut, harus banyak keberanian, harus besar keberanian gitu. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Nah, kalau dalam hal kegorengan jangan gitu. Kemudian yang kedua, ulah komeok samemeh dipacok gitu. Ulah eleh samemeh dipacok, artinya ulah waka ngomong teu sanggup teu bisa samemeh dicoba. Jadi kita ketika dikasih sebuah tantangan, dikasih sebuah pelajaran hidup, maka kita jangan kalah sebelum kita melaksanakan. Artinya kita harus melaksanakan dulu, harus dicoba dulu sebelum kita menyerah gitu. Kemudian yang ketiga, ulah incah bali lahan. Hartina ulah rek ninggalkeun tapi kudu tetap setia. Nah ini khusus bagi orang yang sudah menikah, yang sudah kawin. Ketika kita punya pasangan, maka ulah sekali-kali kita ninggalkeun tapi kudu jadi setia. Setia kepada siapa? Setia kepada pasangan kita kalau udah nikah. Kemudian ketika kita berhubungan dengan vertikal sama Allah, jangan sekali-kali kita mengkhianati Allah, jangan sekali-kali kita mengkhianati Rasulnya dan lain sebagainya. Nah anu katilu aya paribahasa pangjurung langku hade. Eusina pikeun pangjurung milampah pagawean nu hade. Isinya tentang bagaimana kita disuruh untuk melakukan sebuah kebaikan. Yang pertama, carincing pageh kancing sang saringset pageh iket. Ini paribahasa yang sering kita dengar di lingkungan tataran Sunda. Ini terkhusus bagi orang-orang yang kelaminnya perempuan. Ini biasanya dihubungkan dengan menjaga menjaga kesucian diri perempuan. Jangan sampai kesuciannya dijual sama orang lain ataupun diberikan kepada laki-laki yang bukan muhrimnya. Maka dari itu harus menjaga keamanan, magehan tulak jeung sajabana bisi aya bacang anu pakeuh gitu ya. Terus anu kadua kudu bisa ngeureut neundeun atanapi pakaian. Hartina kudu bisa nang jeuh-jeuhkeun rejeki kudu sinamahi.
Jadi intinya ini paribahasa ini harus bisa awet ataupun harus bisa irit dalam hal rezeki, sehingga bisa mahi buat kehidupan, sehingga cukup buat kehidupan kita. Nah yang ketiga ada kudu boga pikir rangkepan, artina ulah sabrombrongan kudu aya curiga. Nah nu kaopat kudu hade gogod hade tagok, artina hade basa jeung hade tingkah lakuna. Artina kudu hade godog hade tagok tuh kalau dalam bahasa Indonesia harus bagus ucapannya dan harus bagus juga tingkah lakunya gitu ya. Nah ini semua merupakan paribahasa pangjujurung langku HD. Nah baik teman-teman, bisa kita simpulkan jadi paribahasa terbagi 3 ya gitu, yang tadi sudah disebutkan. Nah selanjutnya setelah kita mendengar paparan materi tentang paribahasa, maka Bapak akan memberikan sebuah tugas. Bapak arek mere hiji pancan mandiri ataupun tugas mandiri buat kalian semuanya. Pek ku hidup teangan arti tina paribahasa di handap ye. Silahkan kalian cari arti dari paribahasa di bawah ini. Pertama ulah cara kakembang malati kudu cara papicung. Silahkan kalian cari di Google boleh, di YouTube boleh, dan lain sebagainya juga boleh. Kemudian yang kedua kudu nepi memeh indit. Apa artinya itu? Maknanya apa? Kemudian yang ketiga, ilmu tungtut dunia siar susukan sukan sakadarna. Jadi cari sama kalian itu arti dari sebuah paribahasa tersebut. Yang keempat, umur gagadihan banda sasampiran. Yang kelima, ulah cara kakembang malati kudu cara kapicung. Nah, 5 paribahasa ini silahkan kalian cari artinya, cari maknanya baik di Google, di buku, di YouTube, nanya ke orang tua dan lain sebagainya, silahkan. Nah kumpulkan nanti ke Bapak LD setelah kalian ditulis di buku bahasa Sunda gitu ya. Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sampurasun kasadayana murang kali kelas 8 anu ku Bapa dipikanya kumaha sadayana dadaramang atuh. Pamugi-mugi sadayana kelas 8 dipasihan kadamangan, kakiatan, kesehatan sareng sajabana, sehingga tiasa ngikuti atanapi mengikuti pelajaran bahasa Sunda tikawit dugi ke akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina poe ayeuna Bapak tiasa kapenak deui sareng murang kali sadayana kelas 8. Mudah-mudahan ieu silaturahmi janten amal ibadah kangge urang sadayana. Baik para siswa-siswi, dina poe ayeuna Bapak arek ngabahas ngeunaan materi kelas 8 nyaeta pakeman basa. Pakeman bahasa ieu teh seueur rupi-rupinya engke dijelaskeun di salajengna. Namun satacana urang sadayana ngawitan ieu pembelajaran, ngawitan ieu proses diajar, hayu urang sami-sami wae ngintunan doa atanapi macakeun doa. Mudah-mudahan pembelajaran urang aya mangpaatna kenging pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sami-sami ngayang macakeun suratul Fatihah satu balikan. Ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa urang sadayana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barudak siswa-siswi kelas 8 anu ku Bapa dipika hormat, mung sakitu ala kadarna anu ku Bapa tiasa dipika hatur, anu ku Bapa tiasa bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf baik ucapan ataupun tingkah laku Bapa yang selama ini. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, diberikan kekuatan, ketabahan dalam pembelajaran jarak jauh ini, dan semoga kita semua berdoa mudah-mudahan dijauhkan dari
penyakit yang namanya virus-virus, wabil khusus virus corona gitu ya. Kita tutup dengan membacakan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.